tapi tina tempat jadina buuk anu biasa kagigirna nepi kana cepil di urang masuk disebutkeun nepi kana pentil ceuli. Jarang nu nyebat pentil cepil mah teh daya. Pentil ceuli berarti diluruskeun. Anu kagusur lain kagusur atunya. Anu aya di sajeroeun garis lamun di garis teh mah dikira-kira we datara nepi ka ngagagaris ti dieu ka dieu make jidar taranya can aya. Ka dieu anggaplah di dieu teh aya naon berarti ya lamun lalaki mah aya tempat jadina buuk atawa aya buluan anu jaradi ti dieu. Godeg mun di istri mah naon galer. Sok paranjang. Ti dieu tuluy kahanapna dugi kana tungtung gado. Tah kadina mah sami nya. Ieu anu kalebetkeun beungeut alias rarai paminuju ihram keur istri haram ditutupan. Haram teh kenging. Ari sirahna mah tutupan berarti lamun ngangge naon? Ngangge tiung nu ayeuna mah anu di naon rabani. Mun baheula mah mun ayeuna mah geblus naon? Geblus namina teh. Heg naon? Sok dikieukeun ning mun panas sok dibetot pucukna teh, lain pucukna naon tungtungna ka dieukeun tah. Ujungna tadi kieukeun ning ka tukang panjang keneh ieu dibetot lumayan kan jiga topi ka dieu nepi ka nutupan. Tah eta teh teu kenging. Tah kitu. Da ieu mah saeutik walau qalilan jeung sanajan saeutik. Sanajan saeutik mun bisa mah hindari da eta teh hukumna haram. Ngan pedah aya nu dikajabakeun illa lihajatin payajuzu ma'al fidyati. Kajaba lamun teh mah banget butuhna. Banget butuh teh ibarat kumaha eung? Mun panas teh panas pisan geus teu bisa diubaran deui geus lamun henteu katuruban teh paeh ya. Mun geus teu katuruban teh paeh ari lieur saeutik malah eta mah wajar nya. Ngan pedah sanajan meunang payajuzu ma'al fidyati anger we meunangna oge bersyarat. Tegasna mah aya dendaan lamun disebut denda mah nyaeta fidyah. Walaha antas dula ala wajhiha sauban mutajafian bihosbatin wa nahwiha fa in saqata ala wajhiha bi ghairi ihtiyariha wa rafa'athu halan fala fidyata. Ngan pedah menang tingali ka dieu nya menang keur awewe nutupan beungeut ngan pedah tutupna teh renggang kieu meureunnya sok aya geuning duduk kuy panjang atau naon anu mun baheula mah anu nyungcung teh nu dianyam teh naon duduk kuy paranti ka sawah tah tina tungtung dudukuina teh make lawon make puring ka dieu ning tah nutup mah ngan pedah teu antel kana rarai asa sok ningali lamun nu napian ning ka dieu yo katutupan ari ku urang teu katingali beungeutna teh ngan anu gaduh topi eta mah dudukuy eta mah keluar katingali ngan nahan pikeun supaya amih teu ngebul jigana mah nya. Tah lamun ditutupanana sapertikeun kitu jiga dudukuy di Cina ya eta teh dudukuy Cina namina teh ongkoh dudukuy tapi ieu katutupan ngan ti luar ka jero mah poek mun ti jero kaluar mah caang. Tah eta mah walaha meunang ka itu awewe naon antas dula ala wajhiha
nutupan kana beungeutna eta awewe sauban ku make pakaian mutajapian anu renggang. Nu renggang teh henteu antol di dieu tutupna teh nya. Kunaon nyung we teh. Tadi dia mah dicontohanana bi khosbatin wa nahwiha make wangkuan kagigir ka dieu di urang mah dudukui naon tong ngaranna eta teh? Lain dudukui laken. Anu di jerona aya deui kurilingan jigajang besek nih. Tah nu kitu lamun teh mah nutupanana di dinya eta mah kenging nya. Aya kitu nu ngangenu kitu. Aya merenya pangna dicaritakeun ge. Fa in saqata ala wajhiha bi ghairi ikhtiyariha wa rafa'athu halan fala fidyata. Jelasnya ieu mah. Jadi lamun secara langsung mah teu kenging, lamun renggang mah kenging. Ngan biasana upami dina naon? Film-film Cina mah nu kitu teh anu keur nyamar nya eta teh biasana nu keur merantau. Hiji tah nutupan rarai sebisa mungkin mah teu kenging we ari masih keneh kuat mah. Kajaba lamun geus teu kuat. Dua waqafazun. Nomor kadua keur istri teh waqafazun haram ngangge sarung tangan teu kenging keur ihramanya. Aelub suhu tegasna mah makena itu kopaz. Naon ari kopaz teh? Maksud sarung tangan di dieu teh wa huwa sareng ari itu kopaz teh sayun eta perkara yuk malu anu dipake itu se lil kapi pikeun dampaleungeun. Wa huwa sareng ari itu kopaz teh khosun eta anu tangtu bil mar'ati pikeun awewe. Bimakna annahu kalawan makna saestuna kalakuan sareng tingkah ya juzu menang lahaka itu mar'ah naon lubsu ghairihi make lianti itu kobaz min anwa'il mukhayyati barina tetep tina pirang-pirang anu nyarung. Wa ila sareng lamun henteu itu ya juzu parrojulu maka ari lalaki yahrumu haram alaihi ka itu rojul naon lubsuhu makena itu kopaz.